sing sajalma wa'adahu nu ngajanjikeun ka siman saha maulahu pangeran siman sayan kana hiji perkara wa in kana sanajan kabuktian eta naon perkara eta muayyana zamani tangtu zamanna sumalam yaqo terus tetungibah non dalikal maudu itu anu dijanjikeun palayang bagi bebejeula sampai ayyusakikahu kana yen ngamang-mangkeun non dalika itu janji bisidki wa'di rabbi dina benerna janji Allah di apapun nu terjadi. Ieu mah carita jalma-jalma nu suruh sanajan Allah ngajanjikeun waktu tempatna pek teu bukti lah ceun bae eta mah geus ngan anu efekna teh ulah jadi mamang anjeun karena benerkeun janjina ulah ya mah non sabab li jawaji ayakuna lantaran wenang wae yen kabuktian naon wuku zalikal mau'udi tumibana anu dijanjikeun teh tanpa diberitakeun ka anjeun mu'allakan geuningan dikaitkeun ala asbabin kana pirang-pirang sabab wasuruton jeung pirang-pirang syarat istakharo anu milih sa al-haqqu ta'ala Allah ta'ala biilmiha kalawan ilmuna Allah dunal abdi henteu meunang milihna hiji hamba dihikmatin karena aya hikmah yuriduha anu ngamaksud anu ngamurad anu ngersakeun Allah kana itu hikmah. Jadi alasanana ulah mang-mang teh kadang-kala hiji bisa imtihan Allah teh nyoba kana ka urang. Nomor kaduana kongang wae teu tumibana teh memang salaresna mah Allah teh ngagantungkeun naklekkeun hiji perkara teh kana sabab jeung syarat anu ku Allah dipilih anu lain menang bae teu diberitahukeun. Jadi lain harati Allah bohong, lain harati urang justru lah jadi mambang tapi cari hikmah. Oh mungkin teh aya syarat anu dipilih ku Allah, aya sabab anu digantungkeun supaya jadi hasil ngan ku Allah dipilih itu diberitakeun ka urang. Jadi urang tetap husnuzon. Nalika jadi dina hiji perkara nu yakin pek teu bukti ulah jadi mang-mang we paling teh hikmahna. Kitu ye nu ngarusak mah mang-mang. Ngarusak. Jadi mungkin kana perkara naon we. Terjadi wa min hadal qasmi tina ieu bagian naon ma perkara wa min hadal qasmi jeung eta tetep tina ieu bagian ma'ari perkara yaqomu anu terjadi naon perkara di ba'dil auliyai kana sebagian pirang-pirang walina Allah ayuh baro kana yang diberitakeun bi annahu kana saestuna ieu perkara eta yahsulu bakal hasil fi hadal am dina ieu taun fi hadamin amil kada dina taun ieu sumalam yahsu terus teu hasil payaqo mangka tumiba opo ba'dun nas dina sebagian manusia fi a'radihim dina ngabalieurna ka eta auliya illah justru hikmahna eta keur ngetes
ka murid-muridna ka masyarakat bakal aya kejadian anu ternyata terbukti, otomatis masyarakat jadi ngabalieur wah wali teh geus bohong. Eta teh nguji eta apakah ieu wali tetap istiqomah. Lamun jadi ngagalieun berarti aya sisi ria keneh manang keneh makhluk. Eta hikmahna teh ngahaja ku Allah teu dibuktikeun naon keur ngetes ieu jalma, keur ngetes ieu wali terek diuji kitu dina ibadahna teh bener-bener lain karena makhluk. Jadi engkena rek sanajan masyarakat jadi ngarewaeun ngabalieun dan dicap wali bohong, wali dusta, usah ngajanjikeun apek teu bukti ngahaja ku Allah teh. Naon engke mun ngabalieur ieu jalma istiqomah keneh teu ibadah ka pangeran. Kitu kadang-kadang Allah bicara. Aya kitu kejadian anak. Bahkan wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan boroting kapangkat wali seorang rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kesalahan tina informasi tina wahyu Allah yang kesalahan. Jadi Allah ngajanjikeun ka Nabi bahwa bakal menang hiji peperangan tina perjanjian Hudaybiyah, ternyata terjadina tahun hareum. Naon muji keimanan sahabat, apakah imanna teh ka Nabi teh imanna teh percaya teh ka Nabi atau ka Allah anu ngainformasikeunana kitu. Perhitungan keneh teh. Jadi menaon supaya teu aya kultus. Jadi kadang-kadang gitu cara Allah teh. Penarik kultus manusiawi. Kultus manusiawi matak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keur nalika nguping Kanjeng Rasul pupus kan ngambek naon aya sisi eta. Asal-asal teu mungkin beureum kitu mah nya Nabi maot aya sisi eta. Sisi eta nasihatna ku Sayyidina Abu Bakar gitu. Nah, Muhammad ya Nabi, ari Nabi teh makhluk pasti teu pupus. Anjeun iman ka Allah atau iman ka Nabi hungkul teh iman ka Allah merek pupus na ka Kanjeng Nabi teu apa derajat keadaan Nabi anggar sanajan mulia ge tetep kondisina makhluk teu abadi. Rasa Nabi. Jadi anjeun agama Islam karena Muhammad atau karena Allah rek aya jeung Muhammad teh jadi masa tetep ada cicingna agama Allah. Itu maksudna teh. Lalu sallallahu alaihi wasallam amul Hudaybiyah min ikhbari tina ngaberitakeun Nabi kantos kitu baheula. Disahabatikeun sahabat bil fati kalawan futuh. Sumalam ya sul terus henteu hasil pidalikal am dina itu tahun bal fi ami ba'dahu tapi dina tahun sabada. Jadi boroting keur bangsa urang atuh itu cacakan wali oge kadang-kadang dijanjikeun ku Allah teu dibuktikeun naon imtihan nyoba. Nabi oge kantos cek di dieu mah ngajanjikeun futuh dina waktu Hudaybiyah ternyata teu terjadi tapi terjadinya dina tahun Sabadan kana lagi. Naon sabab segala sesuatu nu bogaan hak penuh adalah Allah. Faida khutira di mana-mana dikaretegeun lil muridi pikeun jalma nu nyucuk jalan pi akhirateun non khatir kareteg bangsa pangeran au malakin atawa kareteg bangsa
musoni